Kabe jelema ngarenjak ku sora Udin anu tarik, kabehanana ngareret ka Udin, ka asup Ziyu, eueuh anu nyangka bakal aya jelema sejen bisa asup ka jero tanpa kanyawan ku sasaha. Tilu ninja anu keur aya di lantai hiji langsung naik ngagabung jeung baturna, 7 ninja akhirna ngumpul kabeh. Iga hiji nyabut katana tina cangkengna, katana nyaeta jenis pedang paling panjang, lamun anu dipake ku Tenglin tadi di Villa Ito, ngaranna pedang Wakizashi, katana mah leuwih panjang deui. Saha anjeun? Ziyu nepikeun ka kolohok ningali Udin, antara bunga jeung sedih. Bungahna lantaran Udin datang pasti bakal nulungan, sedihna nah datangna sorangan, nah lain kulawargana anu datang. Ziyu kungsi nyinggung perasaan Udin, lantaran teu nyaho duduk permasalahanna basari ributan jeung Eiki, jadi Ziyu tepati yakin Udin bakal bener-bener nyalametkeun dirina. Ziyu ukur bisa ngadoa sangkan Udin mampu ngelekeun kabeh ninja iga anu boga niat teu uni. Udin masih ngabede gagah, angin anu niup buukna tina jandela anu muka ngajadikeun Udin beki gagah, tapi perhatian Udin lain ka Ziyu. Panona mencrong ka iga hiji. Saacana kuring nyangka ninja masih ngajunjung etika, tapi ternyata teu beda jeung preman kampung, wanina ukur ka awewe, jelema saperti aranjeun memang pantes paeh. Ninja nu sejen oge geus mimiti ngajajar gigireun iga hiji bari nyarabut katanana sewang-sewangan. Matana kabeh netep ka Udin, sabab sadar jelema anu mampu asup ka rohangan tanpa kanyahoan ku sasaha tangtu boga kamampuan HD. Jadi teu wani gagabah. Kabehanana nungguan parentah ti iga hiji. Iga hiji mangrupakeun pimpinan klan Iga. Kamampuan ninjutsuna geus teu diragukeun deui, dipihormat di kalangan para ninja di Jepang, tapi dirina teu nyangka, saurang pamuda anu kacirina lain urang Jepang mampu nyusup ka jero tanpa sakanyaho dirina, sarta wani ngahina para ninja, nyarua keun ninja iga jeung preman kampung. Anjeun geus asup ka wilayah kuring, anjeun moal bisa keluar, anjeun bakal modar di dieu. Kepung, pegatkeun beheungna, iga hiji mere parentah. Ngan sakilat Udin geus dikepung, Udin sri, rek megatkeun beheung kuring, yakin bakal bisa. Iga hiji nembalan, wah, sombong siah, lamun kuring teu bisa, leuwih hade kuring paeh. Udi ungguk, tah, lamun eta asup akal, kuring datang ka dieu memang hayang nempo aranjeun paeh. Iga hiji langsung narajang bari ngahambatkeun katana kana beheung Udin ku dua leungeunna, ninja sejen oge geus ngarangsek maju tapi masih dina posisi siaga, bakal maju gantian pikeun ngahindar tina babadan pedang baturna sorangan, kabeh pedang geus diolesan sianida. Racun sianida acan aya penawarna, jadi salian hayang nyerang Udin, ninja oge kudu bisa ngahindar tina babadan pedang baturna sorangan. Udin anu geus biasa dikoroyok, teu ngarasa sieun, daun jandela anu muka tempat dirina asup tadi, dibetot ka jero digeblakeun satarikna, anu ngakibatkeun kacanna pepes racleung amburadul ka jero. Pas kaca ngalayang rag-rag ka handap, 2 lembar pepesan kaca disepak ku Udin ka iga hiji. Fokus iga hiji masih kana katana dina leungeunna anu sakedeng deui rek nigas beheung Udin. Tenyang kedua potong kaca ngabelesat langsung nancep kana panona, tetempoana langsung poek, Udin ukur ngelok satik pikeun ngahindar tina sabetan katana iga hiji. Ninja sejen ngarenjak bari melong ka iga hiji ngajerit tarik, 2 leungeunna anu nyekelan katana dilesotkeun, leungeunna dipake nutupan beungeutna anu langsung baseu ku getih tina 2 panona, katana anu dilesotkeun ngulawit ka gigir langsung nacep kana dada ninja sejen anu keur molohok melong ka iga hiji, awakna langsung tibebet sakarat. Udin maju bari ngaranggem beheung iga hiji anu panona geus teu nempo, diangkat ku sabelah leungeunna, dipake tameng pikeun ngahalangan tina serangan 5 ninja sejena, 5 ninja silih reret, lamun maksakeun nyerang, pedang bakal keuna ka pamingpinna sorangan, jadi kabeh ngarandek bari tetep netep ka Udin. Iga hiji teu walakaya, kakuatanna saolah disedot ku Udin, awakna leles teu mampu ngalawan, sukuna ngagantung sakitar 30 senti, dirina ukur bisa pasrah. 5 ninja sejena bingung. Kumaha carana bisa nyerang Udin bari teu nyilakakeun pamingpinna sorangan, saha pamuda ieu, ti mana asalna, nahabet boga kamampuan anu teu kaharti ku akal, tanagana bedas jeung gerakana cepet, iga hiji dilumpukeun ukur ku sakicep. Udin mureleng ka 5 ninja anu ngajaranteng bari ngaracungkeun katana. Ukur sakieu kahebatan ninjutsu klan Iga, ngerakeun, paingan wanina ukur ka awewe. Kalima Udin ngajian ninja sejena sieun, Udin nyapelekeun kahebatan ninjutsu, tandana kamampuan Udin memang leuwih luhur ti ninjutsu. Geus kabukti, iga hiji bisa dialekeun tanpa bisa noel awak Udin, ukur nyepak 2 lembar kaca pepes anu masih ngalayang, tapi sepakana mampu ngajadikeun kaca sebagai alat pikeun nyerang 2 mata iga hiji secara akurat, malah ngabelesatna kaca, nepi ka teu katempo ku sasaha. Nyepak kaca anu keur ngalayang rag-rag bari ngahindar tina serangan katana geus hese, ngarakeun kaca kana mata lawan oge hese. Biu 2 kaca disepak bari 2 nana, keuna persis dina 2 panon lawan. Hal saperti kitu mustahil bisa dilakukan ku jelema biasa. Ayuna iga hiji diangkat beheungna ku sabelah leungeunna bangun anu hampangen, kawas anu keur nyekek boneka kapuk. Ziyu oge kolohok, sanajan kungsi nyaksian Udin bisa ngelehkeun 8 pengawalna Eiki, tapi kahebatan ninjutsu jauh saluhureun bela diri biasa anu dipiboga ku pengawal.
Iga hiji kaciri teterejel hayang ngaleupaskeun beheungna tina kepelan Udin, tapi ranggeman Udin ibarat gegep anu nyapit pagah, ukur nyesakeun satik lolong kerang pikeun bisa ngarenghap. Saha anjeun? Iga hiji nanya, kuring pamuda Indonesia, tembal Udin. Iga hiji katembong ngarenjak, iga sejena oge silih reret kolohok, tapi anu wani maju, sabab bakal babari pikeun Udin mitoskeun beheung pamingpina. Iga hiji nanya deui, kuring teu boga urusan jeung anjeun, naon masalahna anjeun pipiluen kana urusan kuring. Kuring ukur hayang nempo aranjeun paeh, tembal Udin bari molotot mureleng ka 5 ninja sejena. 5 ninja kabeh mundur salengkah, sarieun, sanajan panona geus teu nempo, iga hiji masih nyorowok mere parentah. Ulah mikiran nyawa kuring, podaran 2 sandra, buru. Iga 2 langsung nodongkeun katana kana beheung Ziyu, terus mencrong ka Udin. Lepaskeun pamimpin kuring, atawa awewe ieu bakal paeh. Memangna saha eta, paehan weh, kuring mah teu wawuh, tembal Udin. Iga 2 nyarita deui, ulah pura-pura, anjeun datang rek nyalamutkeun barudak ieu pan. Udin seri, lain, kuring keur tatamu di villa ito, sabab tadi aya ninja anu nyurigakeun luhaloho, jadi kuring nuturkeun nepi ka diu. Iga 2 langsung sadar, samemehna dirina nyangka Udin ti kulawarga Sutama anu datang pikeun nyalameutkeun Ziyu jeung Sufri. Jadi ngajadikeun Ziyu jaminan sangkan Udin daek ngabebaskeun pamimpina. Tengangka Udin malah teu paduli. Kabeh ninja oge ngagebeg ngadenge penjelasan Udin, ka asup Ziyu jeung Sufri. Iga hiji nyarita, tapi kuring moal ngaganggu kulawarga ito, kuring ukur diparentah maehan barudak ieu. Udin jebi, terus naon maksudna mayitna rek dipicen di villa ito, eta pan sarua jeung fitnah anu bisa nyilakakeun kulawarga ito. Iga hiji buburu ngajelaskeun, kuring teu salah, kuring ukur diparentah ku Ryoto Matsumoto. Udin seri, bari ngadedetkeun awak Iga hiji kana tembok. Anjeun dititah ngajieun fitnah keur ngadukung kajahatan Ryoto, tapi anjeun teu ngarasa salah, sugan gelo. Iga hiji akhirna ungguk. Kuring rumasa salah, kuring moal jadi maehan barudak ieu demi Ryoto, lepaskeun kuring. Udin molotot, saenggeus anjeun ngancam rek megat keun sira kuring, anjeun mentah hampura, teu bisa. Iga hiji nyorowok ka ninja sejen mere parentah, kabur ti diu, keun bae kuring paeh asal aranjeun salamet. 5 ninja silih reret, mustahil ninggalkeun pamimpina paeh tanpa dibela sama sakali, akhirna Iga 2 nyarita. Leuwih hade paeh babarengan, maju, 5 ninja maju babarengan bari ngahembatkeun katana ka Udin, Ziyu anu biu ditodong beheungna ngarenghap ngemplong, terus melong ka Udin bari ngagrentes. Hirup jeung pae kuring gumantung ka pamuda ieu, mudah-mudahan mampu nahan serangan. Udin teregrok tina tempatna, panona seket mencrong kana 5 pedang anu keur ngababat dirina, lengan kencana masih dina beheung Iga hiji, sakilat lengan katuhu Udin ngaranggem beber Iga hiji, awak Iga hiji diangkat dijieun tameng pikeun nandean 5 katana. Kabeh ngarenjak, teu nyangka, pamimpin anu rek disalametkeun bener-bener dipake tameng ku Udin, kabeh geus teu kaburu nahan pedangna, 5 katana langsung ngadek awak Iga hiji langsung sakarat. Ayeuna giliran kuring anu nyerang, cuk Udin nyorowok bari ngabalangkeun awak Iga hiji ka 5 ninja harepena. Sanajan pamimpina geus paeh, parentahna pikeun kabur masih nongtoreng, 5 ninja buburu malik rek kabur norobos kaca jandela, tapi Udin teu mere kasempetan pikeun kabur. Hiji-hiji dijewang ti tukang, dipepegan pundukna, anu ngakibatkeun para ninja langsung ngajaloprak ngalenggerek paeh tanpa sempat ninggal keun kamar, kabeh dilakukeun ngan sakedeng. Ziyu nepikeun ka molohok, sabage incu pang dipikanya, naku aceng. Ziyu wawu ka sababaraha master bela diri jeung jawara anu satia ka kulawarga Sutama, tapi anu kamampuana kawas Udin. Padahal di Indonesia sorangan, kemampuan para jawara kepercayaan kulawargana, paling dipikasieun, matak nepi ka kiwari, acan aya pengusaha sejen anu wani ngaganggu kulawarga Sutama. Ayana Udin nyadarkan Ziyu yen saluhureun langit masih aya langit, jelema anu disebut jago, kabeh pasti bakal aya anu ngaluhuran. Ziyu ngareret ka sakurilingna, 7 ninja Iga anu geus ngancam nyawana geus ngajaloprak, salian kaget, Ziyu oge ngarasa regrek, dirina jeung Sufri geus salamet. Pahlawan, nuhun kana pitulung anjeun, saha ngaran anjeun, sangkan kuring bisa mulang tarima. Udin ngareret terus melong ka Ziyu. Ziyu memang gelis sanajan dina kaayaan buuk anu acak-acakan jeung makeup na luntur akibat kabasan Cipanon, tapi Udin teu resep, komo ngarasa karunya. Kahiji, Udin teu resep ku sifatna anu sombong jeung pura-pura kuat bari ngagulkeun ngaran kulawarga, sanajan dugaana acan tangtu bener, tapi kesan munggaran panggih basa ngawara eiki, memang kitu. Kadua, Udin teu resep nembo danganana anu mewah bari nembongkeun orat awakna, sanajan sifat Elsa pika sebelen, tapi Elsa masih nutupan oratna tina pandangan batur, beda jeung Ziyu. Keur Udin bujal jeung pingping hal anu sensitif pikeun awewe, dua bagian eta saolah ngahaja dipamerkeun ku Ziyu. Jadi Udin nyarita, kadatangan kuring lain rek nyalamutkeun anjeun, tapi hayang maehan para ninja ieu anu rek nebar fitnah ka kulawarga ito,
masalah anjen salamet, eta ukur ka beneran, kuring teh hayang nyaho saha anjen, jadi anjen oge teh perlu nyaho saha kuring. Ngadua kaliana ieu Ziyu asa disapirakeun deui ku Udin, tapi ayeuna mah Ziyu teu ambek, Ziyu ungguk. Lamun kitu, nuhun, Udin ngalengkang ngaliupaskeun tali anu nalian lengan Ziyu kana tihang tukangna, Ziyu buburu nyarita. Pahlawan, bisa kuring nginjem ponsel anjen, kuring kudu mere nyaho bapa kuring, sabab ponsel kuring geus dirampas. Salianti memang hayang nelepon bapana, Ziyu oge hayang sakalian mariksa nomor ponsel Udin, tapi Udin teu bodo, buburu nyokot ponsel cinit-nit saurang ninja anu eueuh kameraan, terus dibikeun ka Ziyu. Ponsel masalah pribadi, teu bisa sangeunana diinjeungkeun ka jelema anu teu wauh, yu pake, beja keun lokasi anjen, titah buburu ngirim jelema pikeun ngajemput. Nuhun, tembal Ziyu bari narima ponsel anu diasongkeun ku Udin. Sabot Ziyu nelepon, Udin mulak-malik awak kabeh ninja, mariksa ambisi aya anu hirup keneh sakaligus neangan duit. Udin manggi 50.000 yen tina dompet iga hiji, Udin oge manggi korek api. Udin nungguan Ziyu anu keur nelepon, tapi sigana acan nyambung keneh wae, Udin buburu ngepelkeun duit 50.000 yen jeung korek api kana leungeunna, terus nyarita. Dengekon kuring teh bisa lila di dia, teu mustahil ninja sejen bakal datang, jadi buburu anjen duaan kaluar ti diu. Bawa ponsel eta pikeun terus komunikasi jeung kulawarga anjen, buburu indit sing jauh, ieu duit keur bekal anjen samemeh jemputan datang, tapi saacan indit, belum heula imah ieu ngararioto nyangka anjen geus paeh, lamun anjen teu ngaguguk ka kuring, komo nyaho anjen salamet, Rioto pasti moal ngantep, bahaya sejen bakal datang ka anjen, ngarti. Ziyu umbek bari mesakan ponsel jeung duit terus muka tali anu nalian sukuna, ngara bisa ngaliupaskeun Zufri, sira Zufri masih ditutupan ku kayan hideng, sungutna oge masih aya lamakan, jadi teu bisa nyarita nanaon, tapi kaciri unggut-unggutan tiap Udin ngomong. Bari ngaliupaskeun tali dina sukuna, Ziyu nyarita. Pahlawan, sakali deui kuring nganuhungkeun, lamun aya kasempetan panggih deui, kuring pasti bakal males kabageran anjen. Udin ungguk, mudah-mudahan teu panggih deui, Ziyu ukur bisa kolohok melong tonggong Udin anu ngaleos bari ngucapkeun kalimah kitu, kalimah anu sabenerna teu diharapkeun ku Ziyu. Saenggeus tali dina sukuna lesot, Ziyu malika Zufri muka ken hideng panutup sirahna, terus ngabedol lamak anu nyocokan sungutna, Ziyu oge muka tali anu nalian lengan Zufri. Zufri ngararet ka sakuriling nempo 7 mayit anu ngagaloler, terus ngaliuk ka tukang nanya ka Ziyu anu keur ngalesotkeun tali dina leungeunna. Kabeh ninja dielekeun ku jelema biu, enya, leuwih pantes disebut pahlawan, tembal Ziyu. Saenggeus tali dina leungeunna lepas, Zufri buburu muka tali anu nalian sukuna. Sedangkan Ziyu buburu ngumpulkan bahan anu sakirana bisa dibelem, Zufri nanya deui. Oke, pahlawan, jadi kabeh dielekeun make tangan kosong. Enya, samemena kuring acan kungsi nyaho jeung acan kungsi nempo aya jelema anu kamampuana model kitu, tembal Ziyu bari ngajamretan hordeng, hiasan dinding, kretas jeung sajabana, dikumpulkan di tengah rohangan. Zufri anu tali dina sukuna geus lesot buburu nangtung terus ngagusuran kabeh mayit ninja, ditumpukeun jadi hiji. Coba lamun kulawarga urang boga badega anu kakuatana kawas pahlawan, pasti bakal loba gunana. Ziyu gogodek, mustahil, pahlawan sigana saurang pimpinan ti salah sahiji kelompok kuat, mustahil daek direkrut ku kulawarga urang, bisa jadi geus ngabdi ka pengusaha kuat sejen. Ziyu ngaluarkeun korek terus dibikeun ka Zufri, belem, bangunan ieu kabeh strukturna tina bahan kai, jadi moal lila oge senena bakal ngarembet ganjang, urang kudu buburu kaluar. Zufri ungguk, terus ngabelem keretas anu aya dina tumpukan panghandapna, bener weh, sene sarta hasep bodas langsung ngelun ngagedean, saenggeus mastikeun senena moal parem deui, buburu Zufri lumpat nuntun Ziyu nurunan tangga pikeun lumpat kaluar. Nuhun ka pahlawan, anjeun geus nyalametkeun kuring duaan, ceuk Zufri saolah keur ngomong ka Udin. Zufri jeung Ziyu terus lumpat ngaliwatan imah utama, terus kaluar ngaliwatan pakarangan tanpa ngareret deui ka tukang, saenggeus ngaliwatan gerbang sarta nepi ka sisi jalan, duanana ngarandek terus malik, sene geus melem kamar tempat dirina ditalian tadi, malah geus mimiti mapai ka imah utama. Duanana akhirna lempang sisi jalan ngajauhan TKP bari ka tembong lalung se, kawan tu geus tengah peting, ditambah masih hujan salju, teka tembong aya mobil atawa jelema ngulam preung di luar. Zufri nyarita, sabab kuring jeung anjeun teu make jaket, leuwih hade urang yuhan di kolong jambatan daripada paeh katirisan, buru telepon deui bapa, beja keun anjeun jeung kuring aya di Kyoto, geus aya anu nyalametkeun, menta jelema pikeun ngajemput, beja keun oge sangkan bapa langsung meresan Rioto anu mangrupakeun dalangna, jelema eta pantes modar. Ziyu umbuk terus ngaluarkeun ponselna, acan kebat nelepon, jauh di tukangeuna cahaya beremtina sene anu ngabebela melem imah, mimiti nyaangan langit, masih kadenge jelas pating beletokna sarta pating derek-dekna kai kabelem, kawas sora ratusan pepetasan. Ziyu jeung Zufri ngarandek lalajo heula, Zufri nanya.
kira-kira ninja tadi paeh kabeh, kabelemku senesak itu gedena, sah anu sanggup hirup, Ziyu Sri, terus ngabayangkan deui banget Udin sarta kagagahan waktu ngelehkeun para ninja tadi, Ziyu nyarita deui. Pahlawan saurang jelema, lain dewa, pasti masih bisa diteangan, kuring bener-bener hayang nyaho ngaranna jeung naon latar belakangna. Zufri ungguk, urang tanyakan ka informan kulawarga urang anu aya di Jepang, piraku nu nyarahon. Ziyu gogodek, pahlawan embung mere nyaho identitasna, lamun urang ngahajaken tatanya, kumaha lamun ambek. Bener oge, Zufri ungguk, terus nunjuk ka hiji jambatan anu rada jauh. Tuh aya jambatan, hayu urang yuhan di ditu, akhirna dua nana lalempang deui, Zufri nanya. Tadi kadenge kukuring pahlawan kerta tamu ka villa itu, jelas lain tamuna Takehiko, sabab Takehiko ker aya di Tokyo, siganna tamuna Nanako. Ziyu curing hak sabab karek sadar, ohnya, bisa jadi, Nanako memang gelis jeung saurang atlet bela diri. Zufri ungguk, moal kitu pahlawan kabogona Nanako, atawa calon minantuna Takehiko, lamun bener, urang kudu milih Takehiko pikeun rekan kerjasama, ngara kaharepna bisa mineng panggih jeung pahlawan. Ziyu tanpa sadar langsung jamedut, ngarasa timburu ngadenge dugaan Zufri. Pahlawan orang Indonesia, nahabet milih awewe Jepang. Dua nana geus nepi ka jambatan anu dimaksud, buburu dua nana turun ka kolong jambata, Ziyu nyarita. Kuring rek nelepon bapa deui, Zufri ungguk, terus diuk nyelegon mepet ka sisi bari diuk nyerande handapan jambatan. Di Tokyo kakacowan Ken Rengse, TMPD beki lieur, saenggeus Ziyu jeung Zufri diculik sarta 28 rombonganna dipaehan, imah maci dikiriman opat patung es ninja tenglin, disusul ku kasus sejenna, opat pengawal Takahashi paeh ditembak ku senapan mesin, tilu jelema ka asup Eiki Takahashi dibelem dina jero mobil di terowongan bawah tanah. Hiji kajahatan sarupa kitu, resikona hukuman mati, komo deui aya tilu kasus, anu kabeh skalana sarua gede, sarta ngalibatkeun pengusaha gede ti dua negara. Banget TMPD asa dipopokan kutai, jadi wiwirang gede anu bakal jadi sorotan dunia, tong borong ngabongkar kasusna, manggihan bukti akuratna oge acan bisa. Kelompok anu neangan Ziyu jeung Zufri oge acan ngalaporlan hasilna, dibawa ka mana saenggeus diculik, masih hirup atawa henteu, saha anu ngalakukeunna, kabeh masih teka-teki. Zidan geus kalengitan kasabarana, kapercayaanna ka TMPD oge geus leungit. Zidan boga niat rek ngadatangan kedutaan Indonesia di Jepang pikeun ngabahas masalah diplomatik dua negara ngeunaan kasus ieu. Tapi ponselna narima telepon ti nomer ponsel lokal anu tadi kungsi nelepon tapi teu diangkat. Zidan kerung, nomer eta masih anu tadi keneh, ayeuna nelepon deui. Akhirna sanajan curiga, teleponku Zidan ditarima, kadenge sora Ziyu hariweus-weus. Pa, iya abdi Ziyu, nah tadi nelepon sababaraha kali teu diangkat. Zidan nepikeun ka nangtung sakaligus tina kursi bakatku atoh, bari nanya. Hampura, bapak ker aya di markas TMPD, kabeneran tadi bapak ker ngobrol jeung sababaraha komandan polisi, jadi teu sempet ngangkat telepon. Ziyu buburu nyarita deui, pa, ngalika nu sepi, ulah dugikeun ka aya jalmi anu ngadangu keun, komo uninga abdi anu nelepon. Zidan ngararet ka sakuriling, salianti asisten jeung pangawalna, memang aya sababaraha polisi TMPD jeung sababaraha pejabat ti kedutaan, untungna acan aya anu merhatikeun, akhirna Zidan nyandiwara. Memangna anjeun wau ka kuring keur sibuk, tutup telepon lamun teu penting, lamun penting, buru nyarita, ulah loba basa-basi. Ziyu surti, pa, abdi sareng Zufri tos aman, margi aya anu nyalametkeun posisi abdi di Kyoto. Zidan ngarenghap ngarasa regrek bari mureleng ka para ketua TMPD jeung para stafna, hatena ngagerentes. Dasar para idiot, ngarasa yakin anak aing masih di Tokyo, terus anu diubek Tokyo, nyatana anak aing aya di Kyoto anu 450 km jauhna. Zidan sadar, lain waktu nepikeun ambek, ka ambekna dipengparkeun kana telepon. Jadi naon anu kudu dilakukeun ku kuring, Ziyu oge surti bapana masih nyandiwara. Bapa ulah nyarios ka TMPD, margi moal mampu ngalawan. Sareng bilih informasina bocor ka pelaku, saena kintun heula jalmi pikeun ngajemput abdi sareng Zufri. Oke, tembal Zidan, Ziyu nyarita deui, dalam penculikan abdi Ryoto Matsumoto di Tokyo, manehna bade maehan abdi di Kyoto kangge mitnah kulawarga itu. Naon, kurang ajar, tembal Zidan. Awalna Zidan curiga ka Takehiko, TMPD oge geus nyilidik Takehiko, tapi teu manggihan pituduh nanaon. Zidan malah boga keyakinan TMPD ngahaja nyumputkeun kasalahan Takehiko, tapi dumasar kana laporan ti Ziyu, Takehiko memang teu salah. Untung Zidan acan mere tindakan nanaon ka Takehiko. Anu teu disangka sama sakali ku Zidan, ternyata dalang tina kajadian ieu Ryoto Matsumoto. Padahal samemehna teu asup kana kategori tersangka. Boku Zidan atawa ku pihak TMPD, Ryoto bener-bener biang kerok, mampu nyiptakeun sababaraha kajadian sacara rapih, ngajieun kulawarga itu jeung kulawarga Takahashi saling curiga, ngajadikeun perhatian kulawarga Sutama oge fokus ka Takehiko jeung Machi. Ku sabab eta,
Zidan geus teu sabar hayang buburu nerei Ryoto. Kuring ngarti, tetep aktif pion telepon, jelema kuring bakal nelepon ka anjeun. Ziyu buburu nembalan, mangga pa, abdi sareng Zufri ngantosan di Kyoto. Zidan nutup telepona, terus manggut ka kepala TMPD. Kuring kudu balik ka hotel, sabab aya kaperluan ngadadak. Kepala TMPD ungguk, anjeun perlu pengawalan polisi, kaayan Tokyo masih harengheng. Teu kudu, kuring boga pengawal sorangan, tembal Zidan tegek. Tugas anjeun neangan anak kuring, teu kudu nguruskeun pribadi kuring, lamun teu kapanggih, kuring rek menghadap ka Kementerian Luar Negeri Jepang. Kepala TMPD buburu ngabongkokeun awakna ngarasasieun. Sabar pa masih aya sesa 12 jam tina janji anjeun, kuring pasti bakal bisa manggihan anak anjeun, sok sanajan anjeun laporan ka Kementerian Luar Negeri, tetep parentahna bakal balik deui ka kuring, Kementerian Luar Negeri lain lembaga penegak hukum. Lamun kitu buru teangan, ulah ukur bisa pidato harapan kuring, cuk Zidan bari ngalengka kaluar dituturkeun ku opat pengawal pribadina sarta saurang asisten. Saenggeus dina mobil, Zidan nyarita ke jelema kapercayaana, bari nembongkeun nomer ponsel Ziyu. John, bawa 20 urang ka Kyoto pikeun ngajemput Ziyu jeung Zufri, ieu nomer ponselna, tanyakeun posisina. John kerung, Ziyu jeung Zufri geus kapanggih, Zidan ungguk. Duanana salamet, tapi pelakuna di luar perkiraan kuring. Saha dalangna? John nanya. Zidan kekerot, Ryoto Matsumoto, di luar jelema anu dikirim ka Kyoto, sesana kepraken kabeh pikeun meresan Ryoto, samemeh subuh, kulawarga Matsumoto kudu geus tumpur. Siap pa, John ungguk, Zidan mencetan tarangna, siapkan hiji pesawat di Osaka, saenggeus Ziyu jeung Zufri dicokot di Kyoto, kirim duanana ka Osaka terus sina balik ti heula ka Jakarta, tugasna di dieu bakal direngsekeun ku kuring. Siap pak, tembal John ungguk, bari ngirim chat di grup WA. Ngan ukur memenitan, 100 jawara anu dibawaku Zidan ti malingping baralik kabeh ti tiap juru kota Tokyo pikeun ngumpul di hotel, samemehna 100 jawara eta ku Zidan disebar pikeun neangan Ziyu jeung Zufri, ayuna bakal dibere parentah anyar ti John. Saenggeus rombongan Zidan nepi ka hotel, para jawara geus ngumpul kabeh, John langsung ngabagi jelema, 20 urang indit ka Kyoto pikeun ngajemput Ziyu jeung Zufri, 80 urang langsung ka Villa Matsumoto. Ngan ukur setengah jam saprak parentah turun, 80 jawara geus ngepung Villa Matsumoto, Ryoto acan sadar jiwana keur kaancam. Ryoto ngararet kana arlojina, geus jam hiji peting, jadi buburu ngaluarkeun ponsel rek nelepon ka Iga hiji, rencanana bakal nitah maehan Ziyu jeung Zufri ayuna keneh, terus mayitna dipicen di villa itu. Sabab lamun nungguan nepi ka samemeh subuh saperti rencana awal, bisi situasi di villa itu geus robah, teu saperti hasil pengecekan terakhir. Teu mustahil kuayana kajadian di Tokyo anu beki harengheng, takeiko nambahan penjagaana di villa itu, lamun geus kitu bakal leuwih hese pikeun micen mayit. Tapi sanajan sababaraha kali diredil, Iga hiji teu bisa dihubungi wae, Ryoto kerung, padahal parentahna geus jelas, sanajan ayuna kasarean atawa keur sibuk ngajieun video panas jeung Ziyu, ponsel ulah nepikeun ka di pareman, sangkan babari di telepon, aya naon, moal kitu kapanggih ku polisi. Tapi mustahil, sabab Ryoto milu mantau situasi. TMPD masih fokus di Tokyo acan nyuriga kota sejen di luar Tokyo. Lamun kapanggih ku pengawal kulawarga itu sawaktu micen mayit sih masih wajar, tapi pan acan micen mayit, Sandra ayuna masih harirup keneh. Ngan untungna Ryoto ukur nyaho nomer ponselna Iga hiji hunggul, lamun nelepon kana ponsel Iga anu sejena, pasti bakal aya anu nyambung ka Ziyu, sabab salah sahiji ponselna keur dicepengan ku Ziyu. Ryoto anu ngarasa strategina geus alus jeung geus disusun rapi, ayuna jadi bingung sorangan, aya naon di Kyoto. Kabingung sarupa kealaman oge ku maci anu geus sababaraha kali ngaredil nomer tenglin 5 pikeun nanyakeun hasilna maehan Nanako. Sarua teu bisa dihubungi, padahal hasil video Nanako paeh keur ditungguan, rek dikirim ka Takehiko pikeun nyiksa mentalna, tenglin genep nepi ka tenglin 10 oge kabeh eueuh anu bisa dihubungi. Maci nepikeun ka ngabantingkeun asbak bakatku kehal, terus nyorowok. Naha tenglin anu samemehna jago, ayuna kabahanana jadi runtah. Teguna, saacana opat tenglin sarua teu bisa ditelepon, akhirna datang dikirim ku jelema misterius geus mangrupa patung es, ayuna genep urang tenglin teu bisa ditelepon oge, piraku parai deui mah. Asistena buburu nyarita, sigana diparehan ku klan Koga atawa klan Sagati kulawarga itu. Maci kekerot, mustahil, Takehiko aya di Tokyo, Ninja Koga jeung Saga oge araya di Tokyo, laporan terakhir ti tenglin 5, di villa itu ukur aya Nanako. 4 pelayan villa, 2 tenaga medis jeung 2 security gerbang, sasaha deui, tenglin genepan, piraku eleku nu kitu, aya naon di Kyoto. Boh Ryoto atawa Maci, duanana teu ngarti, aya naon sabenerna di Kyoto nepikeun ka para ninja utusana lalengitan teu pupuguh. Ryoto anu paling katempo bingung, Ryoto sadarian para Iga keur aya dina masalah gede, Ryoto geus nelepon ka pamajikan Iga hiji nanyakeun susuganan aya kabar ti salakina,
tapi sarua, pamajikana oge teu bisa nelepon jeung teu narima bejana naon. Ryoto geus teu puguh rasa, lelempangan kaditu kadiu bari tarangna kerung, leungena kaciri ngada rekdek, sabab sieun leungitna para iga lantaran geus diberesan ku kulawarga Sutama, lamun kulawarga Sutama nyaho Ryoto anu jadi dalangna, tangtu kasalametan diri jeung kulawargana aya dina bahaya. Adina, Ryosuke Matsumoto oge sarua bingung nempo lancekna siga anu teu geunah cicing, terus nyarita. Ulah gemper Kang, lamun anjeun gemper, malah bakal beki bingung mikiran rencana saterusna. Beda deui jeung Machi, tujuanna ukur hayang maehan Nanako. Jadi tesieun ku kulawarga Sutama, sanajan kajahatan kabongkar, Machi masih ngarasa sanggup nyingharpan amukan Takehiko. Tapi Ryoto mah teu bisa kitu, sanajan dirina pengusaha kahiji di Jepang, tapi pikeun nyingharpan kulawarga Sutama anu terkenal bengis ti baheula, jelas teu bisa dianggap enteng. Katambah Machi jeung Takehiko oge pasti bakal ngalawan dirina lantaran geus ngarasa difitnah, hiji lawan tilu, jelas bakal berat. Ryoto nyarita ka Ryosuke, padahal karisalengka deui Takehiko bakal dipaehan ku kulawarga Sutama. Ayuna kuring teu nyaho naha Ziyu jeung Sufri geus paraeh atawa acan, teu nyaho naha kajahatan kuring geus kabongkar atawa acan, hirup jeung paehna kulawarga urang ukur gumantung ka klan Iga di Kyoto, ngan hanjakalna owa anu bisa ditelepon. Ryosuke nyarita deui, mikiran eta moal aya anggeusna, cokot pahitna, upama kaungkap, akang kudu boga cara pikeun ngabela diri, urang kudu bisa ngalawan. Ryoto kerung, terus kekerot, jelas kudu ngalawan, matak bantuan mikir kumaha carana, sugan anjeun boga ide hade. Ryosuke nembalan, paehan heula Takehiko jeung Machi, jadi kaharepna urang bisa fokus ngalawan kulawarga Sutama hunggul. Ryoto ngarahu, ngalawan kulawarga Sutama ukur ngimpi, kuring teu yakin bakal sanggup, tapi Machi keur lemah ayuna, geus kalengitan opat ninja andelana sarta opat pengawalna. 8 pengawal malah masih di rumah sakit, katambah anakna oge geus paeh, coba telepon klan Iga, sugan masih aya ninja anu bisa ngabantu, urang paehan heula Machi. Tapi kekuatan Takehiko acan regrog, kumaha cara maehanna? Ryosuke nanya. Ryoto kekerot, saenggeus Machi paeh, sogok patugas TMPD, sina newak sarta menjarakan heula Takehiko, ngarata bisa nyusun kekuatan, salila Takehiko dina penanganan TMPD, urang paehan heula anakna. Ryosuke kerung, kumaha lamun ayuna kulawarga Sutama geus nyahun, pasti saacan urang meresan Machi jeung Takehiko, kulawarga Sutama bakal leuwih ti heula datang ka urang. Ryoto ungguk, nyao deui cara salian ngalawan, sanajan kumaha oge ieu nagara urang, pamarentah pasti moal ngantep aya wargana anu ditandasa ku warga nagara sejen. Sageus maehan ninja Iga, Udin balik deui ka villa Ito, Nanako masih emok harapan meja teh, bari prem, bibirna gegeran nyemen keur ngadoakeun kasalametan Udin. Sanajan beda keyakinan, Udin nyaho Nanako keur ngawa, jadi lalaunan Udin diuk harapenna tanpa ngaganggu. Pas Nanako bentanu maksudna rek melem deui hio anu geus parem, Nanako ngarenjak sabab Udin geus mendekong sila harapenna, bari molotot bingung Nanako nanya. Akang iraha sumpingna, karek biu, Udin seri, nah abdi teu ngadangu, ceuk Nanako. Udin seri, akang ngahaja ngeteyep sabab nyaho anjeun keur ngadoa, bisi kaganggu. Nanako tungkul era, abdi nuju ngadoakeun akang, supados ditebikeun tina bahaya. Nuhun, ceuk Udin, Nanako gogodek, akang tos nyalametkeun nyawa abdi. Tos sakedahna abdi ngadoakeun kasalametan akang, teu kedah nganuhungkeun. Udin netep Nanako, tadi anjeun nganuhungkeun ka akang, ayuna akang nganuhungkeun ka anjeun, nu salah, jelema hirup memang sakuduna kitu, kudu bisa nganuhungkeun, ucapan nuhun lain sakadar kalimah, tapi ungkapan hate, teu bisa dicarek. Nanako ungguk, guru, salira hiji-hijina pameget anu wantun mapatahan abdi ku kalima-kalima anu sae, nebikeun abdi tina kasombongan. Udin seri, dina kayakinan kuring, saling mapatahan dina kahadean eta hukumna wajib, bakal jadi pahala keur kuring, cik, dieu ken leungeun kenca anjeun, akang rek mariksa, sabaraha para tatu dina jero awak anjeun. Nanako kerung, salira bade ngawitan ngalandongan. Udin ungguk, hujan salju geus seren, bulan geus katembong di langit, anjeun teh hayang buburu lulumpatan dina salju anu pating gurilap kacaangan ku cahaya bulan. Nanako molohok, maksad akang, abdi bakal langsung tiasa lulumpatan. Udin ungguk bari namprakeun leungeunna, dieu ken leungeunna, anjeun moal yakin lamun acan ngabuktikeun sorangan. Bari tungkul era Nanako nyodorkeun leungeun kencana, ku Udin ditanggei ku leungeun kenca terus dua ramo katuhuna diantelkeun kana pigelang leungeun Nanako. Aliran aura langsung mapai tina curug Udin asup kana sakujur, awak Nanako ngaliwatan aliran darah tina pigelang leungeunna, karasana haneut, Nanako nepikeun ka perem ngarasakeun kanikmatan tina rasa haneut eta, lamun ngeuwem ku cihaneut, rasa haneut mapai tina kulit ka jero awak, tapi ayuna mah haneutna ti jero mapai kaluar. Udin kerung, lantaran tatu dina awak Nanako memang parah, utamana bagian paru-paru kenca, malah radang nages mangaruhan kana kinerja jantungna,
sababaraha jalur meridian oge ruksak, wajar lamun Nanako nepi ka teu kuat nangtung lila, awak Nanako lir ibarat boneka porselen, sakali aya kasalahan tina tindakan medis, nyawa Nanako moal bisa disalametkeun. Sanajan geus disalametkeun ku rumah sakit, tapi masalah karuksakan meridian rumah sakit oge moal mampu ngubaran. Kabugaran fisik Nanako ukur 10% ti kaayaan jelema normal, lamun saupama labuh dina posisi nangkuban sarta dadana titendet, atawa teu kahaja ngabaduk barang atawa aya anu nepak, Nanako bisa langsung sakarat. Udin oge ngarasa masih aya jejak aura anu ditinggalkeun ku Auxe, eta oge boga potensi ngaruksak. Akang geus nyarita ka anjeun saacana, yen bela diri mangrupakeun ruh, rek menang atau ele ulah nepikeun ka ngorbankeun awak demi gengsi, kunaon anjeun narohkeun hirup anjeun ngalawan Auxe. Nanako tungkul, abdi teu niat narohkeun nyawa, tapi abdi hoyong nuntaskeun pertandingan supados teu ngaraos handel, abdi teu nyangki kakiatan Auxe di luar dugaan abdi, dina leresan eta, abdi rumaos lepat. Udin ukur gogodek, aya dua cara pikeun ngubaran Nanako, bisa ku cara neranverkeun aura tina awakna ka Nanako, eta bisa ngubaran Nanako sakaligus ngalawan aura anu ditinggakeun ku Auxe, tapi Udin bakal hese ngajelaskeun ka Nanako, sabab wujud aura teu kaciri, Nanako pasti bingung, metode naon anu dilakukeun ku Udin. Sanajan cara ieu leuwih simpel jeung loba manfaatna, tapi Nanako teu boga pengetahuan masalah supranatural atawa tanaga dalam, ku cara transfer aura, jelas moal asup kana jalan pamikiranna, sanajan geus cager, aura eta bakal kasimpen terus dina awakna, bakal jadi ubar salilana, tapi Nanako moal bisa ngagunakeunna, anu akhirna manfaatna bakal ngurangan. Cara anu kadua mere ubar, cara ieu leuwih asup akal pikeun Nanako, lantaran wujud ubarna aya, tapi saenggeus cager, aura tina ubar moal kasimpen dina awak Nanako. Di mana Nanako tatu deui, masih butuh bantuan batur pikeun ngubaran, sabab moal bisa nyagerkeun dirina sorangan. Keur masyarakat awam, ubar jieunan Udin ukur ubar ajaib anu mujarab, tapi sabenerna mangrupakeun manifestasi aura anu diwujudkeun ku Udin dina rupa ubar. Udin kerung, nah rek dibikeun satengah atawa sapel utuh, ku satengah sabenerna geus bisa cager, lamun dibikeun utuh, sageus panyakitna cager. Efek sesa ubar bakal ningkatkeun kekuatan Nanako jadi 2 kali lipat ti saacana, sabab Nanako masih ngora, kecuali lamun diinumna ku kolot, efek sesa masih bisa ngaganti sel-sel kolot, saperti ngalengitkeun huis, kariput jeung sajabana. Udin memang lain jelema pelit, anu jadi masalah Nanako lain dulur sanagarana, beda ras, pasti hati jeung pikiran oge beda, Udin acan bener-bener nyaho kana sifat asli Nanako, intina Udin embung salah nulungan, lamun dibere utuh terus Nanako latihan bela diri deui, kamampuana bakal naik 2 kali lipat ti saacana, pasti bakal lolos ka Olimpiade, bisa tarung deui jeung Auxe. Saenggeus mikir bulak-balik, akhirna Udin nanya pikeun ngayakinkeun hatena. Lamun akang bisa nyagerkeun anjeun daek janji ka akang. Sanaos abdi teu tiasa damang, demi akang, dipiwarang naon wea, abdi sayogi, tembal Nanako. Udin ungguk, lamun anjeun cager, anjeun masih bisa latihan bela diri deui, tapi perdalam ilmu bela diri anjeun saperti akang, ukur pikeun ngabela anu lemah jeung ngabela diri sorangan, teu kudu miluan kompetisi nanaon deui demi piala, hadiah atawa pamrih sejenna, anjeun sadia. Nanako ungguk, sadia guru, sapertos pituduh guru ka abdi satowacana, bela diri mangrupikeun sumanget, sanes kompetisi, saatosna abdi kenal ka salira, abdi sadar, abdi memang tos teu katarik ku hal-hal anu sifatna ria, kamampuan bela diri eta ilmu, sanes kangge ngudak katenaran, hadiah, pujian sareng sajabina, tapi kedah diamal keun. Udin ungguk ngarasa regrek jeung sugema ngadengena, Udin ngodok sakuna ngaluarkeun ubar tina plastik, ubar dikepelkeun kana lengan Nanako. Inum ubar ieu, kasehatan anjeun bakal pulih, kakuatan anjeun oge bakal naik 2 kali lipat ti saacana. Nanako nempo ubar bari kerung, saumur-umur Nanako acan kungsi nempo ubar kawas kitu, bulet, ngagurilap hideng semu ungu, leuwih mirip lencakolot. Kang, landong il leres-leres tiasa ngadamangkeun panyawat abdi. Sok inum, Udin ungguk bari seri, wios digolontor ku cai teh, Nanako nanya. Bisa, Udin ungguk, tapi akang masih kudu mandu prosesna ngara tepat sasaran, sangkan kabe efek ubar kaserep ku awak anjeun. Nanako ungguk bari nunda ubar dina letahna, acan sempat didorong ku cai teh, ubar geus kaburu liur tiis dina letahna, buburuku Nanako diterei heula ku ciduna terus nguyup cai teh dina cangkir. Rasa haniut kawas tadi karasa deui, tina ti korong ngaglusur kana betengna, terus nyaliara ka sakabe awak nuturkeun aliran getihna, Nanako bisa ngarasakeun jelas sakabe prosesna. Dada kencana mimiti panas, detak jantungna rada gancang, kas sang dina tarang geus renung. Nanako teu bisa ngajelaskeun ku caritaan, anu pasti dirina ayeuna geus bisa ngarenghap normal deui, nyeri anu karasa akibat radang dina paru-paru kencana oge teu karasa deui, rasa linu dina urut tulang anu potong jeung remuk oge leungit. Prosesna ibarat film anu nayangkeunkeun di anu tadina wetuh terus ragrak pepes macaura,
tapi filmna diputer ti tukang, sesemplekan di anu pepes lalaunan ngadareketan deui ngumpul ngahiji narapel deui kana posisina anu akhirna balik deui ka asal jadikeun di wetuh, tapak pepes. Udin nyekelan pigelang lengan Nanako deui, energi spiritual dialirkeun kana awak Nanako pikeun ngoptimalkeun sesa ubar sangkan kaserep kabeh ku awak Nanako. Nanako anu geus ngarasa cager oge aneh, nah masih karasa aya proses sejen dina awakna, tapi anu ayeuna mah lain ngubaran ka nyeri anu karasa dina awakna. Tapi bener-bener mulih keun kekuatan otot, jeung emosina, sumangetna karasa ningkat, tiap sel dina awakna saolah keur dibulen ku hiji kekuatan anu teu nyata. Nanako muka panona, teu paduli kana kimonona anu jibrek jeung bengetna anu luat leet kasang, Nanako netep Udin. Kang, naon namina landong anu nembe, nah asa benten ti landong-landong sanesna. Udin seri, aka merengaran ubar eta ubar awet ngora, sagala anu geus kolot dina awak dingorakeun deui ku ubar eta, anu geus ruksak oge dinormalkeun deui. Nanako ungguk, hartosna, auksi oge ningkat kakiatana ku landong sapertos kieu. Udin ungguk, Nanako nanya deui, eta alasan salira abdi teh kengeng ngiringan kompetisi deui, salira hariwang abdi sareng aukse tarung deui. Udin ungguk deui, beungeut Nanako bararem era, salira hariwang abdi cilaka deui, saliranya ka abdi. Udin gogodek bari nangtung, lain, aukse boga ambisi hayang mere medali emas olimpiade keur Indonesia. Anjeun kudu bisa ngamaklum kana sumangetna, sanajan anjeun oge boga niat anu sarua, kuring ti Indonesia, kuring teh hayang anjeun jadi hambatan pikeun aukse, anjeun ngarti. Tanpa sadar Nanako oge nangtung bari ngabongkokeun awakna ka Udin. Abdi ngartos guru, abdi bade latihan bela diri langkung giat, tapi kangge ngajagi kahormatan pribadi sareng kulawarga, sanes kangge kompetisi. Beres nyarita Nanako ujuk-ujuk ngarenjak nempo kana sukuna, sabab posisi manehna geus nangtung ajek. Nanako bungah kacida, biasana mah sok ngadarek dek jeung kudu dibantuan heula ku batur, komo ngabongkokeun awakna, pasti bakal titotok, tapi ayuna henteu. Guru, abdi tiasa ngadek, Udin ungguk seri bari ngasongkeun lengan kencana. Hayu urang keluar, Nanako ragu pikeun ngalengka sabab sieun labuh, jadi lengan katuhuna buburu nyekelan lengan Udin. Nanako nyobaan heula ngalengka muteran meja teh, saenggeus ngarasa yakin sagalana geus normal, Nanako langsung lumpat nungtun Udin kaluar bari seri bungah. Nanako ayuna geus teu katembong sabagai ahli bela diri atawa awewe gelis anu lemah lembut deui. Nanako kawas budak letik, sanepina kaluar lengan Udin dilesotkeun, Nanako nagok ngarau salju terus diaurkeun kana sirahna sorangan bari cicirihilan seri, terus ajrak-ajragan atoh, Udin ukur nangtung bari imut merhatikeun kalakuana. Nanako nungtun Udin deui ka tengah salju anu ngampar rata di taman, sukuna ngabelesek jero hampir 1 ur jadi geus teu bisa lumpat deui. Rok kimonona nu panjang diangkat ku sabelah lengan, bitis bodas Nanako teu eleh ku bodasna salju. Tapak Udin gelut jeung ninja tenglin oge geus teu kaciri sama sakali, Nanako netep ka langit, bulan anu bulet sampurna saolah ngajak seri ka dirina. Nanako netep ka Udin bari seri marahmai, saprak ngadangu salira aya di Tokyo, unggal wengi abdi sok calik di dia dina kursi roda ngantosan hujan salju lungsur, bari ngabayangkeun salira sumping nepangan, tapi lami diantos, salju teu lungsur wae, salira oge teu sumping, abdi hampir putus asa, tapi wengi ieu, salju lungsur disarengan ku kasumpingan salira, leres-leres asa ngimpen. Sanajan beungeutna marahme bungah, tapi cipanon Nanako ngeclak mapai pipi. Sadayana karaos sampurna, salju lungsur, salira sumping, panyawat abdi oge damang, teu aya kabagjaan anu kantos karaosku abdi sapertos bagjana wengi ieu. Tokyo beki karasa harengheng, maci masih nungguan beja ti tenglin, hasil henteu maehan Nanako, klan tenglin oge leuwih hariwang, geus kalengitan 10 ninja, kari nyesa anak-anakna jeung pamajikan-pamajikana sarta ninja-ninja kolot anu geus tara kaluar pikeun gelut, anu jelas aya 10 kulawarga keur sedih, geus deui anu bisa dikirim pikeun ngabela maci. Peting beki nyerelek, tapi maci acan bisa sarek keneh, salian masih sedih lantaran ditinggal keun maotku Eiki. Maci oge masih nungguan beja ti genep tenglin anu aya di Kyoto, sanajan yakin geus gagal, maci masih ngarepkeun aya anu salamet, syukur-syukur Nanako geus dipaehan heula saacan genep tenglin leungit. Sabot maci keur bingung mikiran tenglin bari lelempangan di ruang kerjana, panah letik anu ditiupkeun tina sumplit ngabelesat ngaliwatan jendela anu muka, persis nancep dina pundukna, sabab ngandung racun anu kuat, maci geus teu sempet mikir nanaon deui. Awakna langsung ngagubrak ti bebet nangkuban ka hareup. Nempo dudungana rubuh, asisten ngajerit, para pengawal rabul daratang pikeun mariksa, tapi maci geus maot, pengawal lalumpatan kaluar pikeun mariksa, sakolebat kaciri saurang ninja iga geus kabur. Satadina maci nitah balik tilu tenglin anu keur nuturkeun Udin di Osaka pikeun ngajaga dirina tina serangan ninja sejen sarupa kieu, anu moal bisa disingharepan ku pengawalna, lemahna pangawalan maci bener-bener dimanfaatkeun ku Ryoto pikeun ngirim saurang ninja iga.
Harita Takehiko anu keur sare kagewingkeun ku sora ketrokan dina panto. Saha, abdi Hiroshi, nembe aya polisi miwarang salira sumping ka kantor TMPD ayeuna, kangge ngajalanan pamariosan deui, tembal Hiroshi ti luar. Takehiko kekerot, kurang ajar, na teu bisa isukan deui, karek tadi balik dipariksa, ayeuna rek dipariksa deui, rek tatanya naon deui cenah, kabeh geus dijawab jujur ku kuring. Hiroshi nembalan ti luar kamar, saurna TMPD didesek ku kulawarga Sutama. Diancam bade diproses ngangge jalur diplomatik, salira kedah tiasa kerjasama demi negara Jepang. Takehiko kukulutus, koplok, na urusana bet jadi panjang kia, bari kuring teu ngartina naon. Takehiko akhirna hudang, ngaganti piyamana ku kameja, sanajan teu panuju, sebagai pengusaha, dirina tetep kudu taat kana aturan hukum negara, komodi lamun kaitana bakal ngarembet kana urusan diplomatik dua negara, usahana bakal milu susah lamun hubungan diplomatik jeung negara sejen nepikeun karuksak. Saenggeus make jaket jeung kubluk, Takehiko muka panto, nyampak Hiroshi masih nungguan. Siapkan mobilna, Hiroshi manggut, buburu keluar, Takehiko mawa opat pengawal jeung dua ninja ti klan Koga, make tilu mobil, sarerea indit ka TMPD. Sabab sesa ti klan iga kari tilu urang deui, jadi Ryoto nambahan personil nati pengawal kulawargana anu geus dilengkepan ku senjata otomatis. Ryoto rek ngayakeun penyergapan ka Takehiko di jalan, saperti anu dilakukeunna ka Eiki. Maci geus diberesan, deui anu bakal neruskeun usaha kulawargana. Ayeuna giliran Takehiko anu bakal ditumbes, ku leungitna dua kulawarga eta. Ryoto bakal jadi hiji-hijina pengusaha gede di Jepang, tinggal mikiran kumaha carana ngalawan kulawarga Sutama. Tapi Ryoto acan sadar keneh lamun vila milikna geus dikepung ku 80 jawara malingping anu dibawa ku Zidan, pamimpin para jawara teu wani gagabah, tapi mariksa heula kaayaan di vila Matsumoto, kakuatan penjagaana, jeung ngitung pangesi vila kalawan taliti. Sabab riributan anu bakal dilakukeunna di Jepang, jadi kudu dibereskeun kalawan rapih supaya penegak hukum Jepang teu ngambe. Targetna ngamusnahkeun kabeh kulawarga Matsumoto. Zidan boga anggapan, lantaran Ryoto boga maksud maehan dua pawaris utama kulawarga Sutama, otomatis aya niat hayang ngahancurkeun generasi penerus kulawarga Sutama. Jadi balesana kudu dihancurkeun deui. Zidan geus teu percaya deui kana penegakan hukum di Jepang. Kulawarga Sutama memang terkenal kejam. Ti saprak ngajian aliansi anti-subrata zaman aya keneh warman nepikeun ka ayeuna, pasti tiap ngarasa gagal diplomasi, akhirna bakal dibereskeun ku cara kekerasan. Iring-iringan mobil Takehiko geus rek asup ka jambatan layang anu panjangna 2 km, jangkungna 15 meter tina tanah, ukur aya 2 jalur saarah, jadi salian moal bisa muter balik ngalawan arah, dina muter balikna oge kudu sababara kali maju mundur, moal bisa sakaligus, cukup ku dihalangan ti hareup, iring-iringan Takehiko bakal langsung kakonci. Takehiko teu sadar dirina keur aya dina bahaya gede, sabab Takehiko ngarasa aman, salian teu pernah nyieun masalah ka batur. Takehiko oge acan ngarasa dirugikeun ku batur salian ti ditipu 4,5 miliar dolar Amerika Serikat ku Udin. Sabenerna Takehiko oge geus aya dina ancaman, nyaeta rek difitnah ku mayit Ziyu jeung Sufri sarta Nanako anu rek dipaehan. Tapi dua klan ninja apes utusan Machi jeung Ryoto geus kaburu diberesan ku Udin anu sacara teu kahaja datang, tapi Takehiko teu nyahoun. Takehiko nyahona kaributan anu aya di Tokyo ayeuna lantaran aya jelema anu keur nyieun masalah ka kulawarga Takahashi jeung ka kulawarga Sutama, lain ka kulawarga Ito. Justru keur Takehiko kajadian di Tokyo ayeuna sabagai berkah keur dirina, sabab lamun kulawarga Takahashi tumpur, hartina peluangna pikeun bisa kerjasama jeung kulawarga Sutama moal aya saingan deui. Keur jongjon ngalamunkeun kauntungan eta ujuk-ujuk mobil anu keur ditumpakan ku dirina ngagaleong ka sisi neunggar pagar flyover, iring-iringan mobilna keur diserang. Takehiko teu nyangka dirina bakal diserang, sabab sakanyahona, ukur kulawarga Ito anu kakuatana masih acan kaganggu, ninja ti klan Koga jeung klan Sagasatya ka dirina, pengawalna oge leuwih alus tibatan pengawal milik kulawarga sejen, saha anu wani nyerang. Kasalahan Takehiko ayeuna terlalu nyepelekeun kana kaayan Tokyo anu masih harengheng, ukur mawa dua ninja jeung opat pengawal tanpa senjata, salian eta, dirina rek ka TMPD, markasna para polisi Jepang, mustahil bakal aya anu wani asup. Takehiko teu mikiran kasalametana di jalan. Takehiko oge teu sadar yen sabenerna parentah ti TMPD sangkan datang, polisi anu tadi ngabejaan ka Hiroshi disogok ku Ryosuke lantaran parentah Ryoto. Jadi kondisi ayeuna memang bener-bener dijebak, ku cara jalan geus dipalangan ku sling anu make carucuk paku. Kabeh mobil anu ngaliwatan barier model kieu moal aya anu bisa lolos, jadi kabeh ban mobil bitu teu bisa dikendalikan. Ayeuna tilu mobil malang nutupan jalan. Opat pengawal geus kaluar. Dua ninja oge geus kaluar bari nyarekelan shuriken, kabehanana ngurilingan mobil anu ditumpakan ku Takehiko, ngajaga tina serangan musuh. Teu lila tilu ninja iga anu nyumput ti satukangan pagar pembatas jalan langsung luluncatan kaluar bari maledokeun shuriken dina dua leungeunna, masing-masing iga nargetkeun dua sasaran.
Hiroshi anu digigiren supir langsung bias, eta ninja ti mana, nah dikirim ku maci. Takehiko buburu nembalan, kuring teu nyaho, tapi ieu jelas jebakan, sigana aya kerjasama antara oknum polisi TMPD jeung penjahat. Hiroshi kerung, maksud salira si penjahat nyogok oknum polisi. Takehiko ungguk, bari nepak tarang, geus jelas, tadi berang kuring dijemput terus dikawal, ayuna ukur di bejaan tapi penjemputan atawa pengawalan polisi, kuring anu bodoh, kunaon karek sadar ayuna. Takehiko ngararet keluar nempo 2 supir jeung 4 pengawal nages parae, tapi ninja masih garelut silih serang. Buru telepon kepala TMPD, menta helikopter pikeun ngajemput kuring hariwang sanajan ninja koga kuat, tapi 2 ngalawan 3 jelas teimbang. Hiroshi ngagugu, buburu nelepon ka kepala TMPD, ngan di TMPD harita keur gencleung, sabab karek narima laporan yen maci aya anu maehan di imahna, jadi kabeh keur fokus kana kasus anyar ieu, anu sabenerna mangrupakeun kasus kaopat. Pas narima laporan ti Hiroshi yen Takehiko disergap di flyover, kepala TMPD anu memang kurang sare langsung leles nepi ka teu bisa ngomong, kahiji memang teu marentah keun sasaha pikeun nitah Takehiko ka TMPD, kadua di kantorna memang keur kakurangan personel, tapi tetep nyorowo ka jelema anu aya di kantor. Buru kirim helikopter jeung tim sus ka flyover Yotsuya, ulah aya anu nepikeun ka paeh deui di Tokyo. Nempo 2 ninja koga mimiti kadesek, katambah Hiroshi nempo aya genep jelema ngadareketan bari mawa senapan mesin, 3 ti harap, 3 ti tukang, Hiroshi buburu nyerita. Juragan, hayu kabur, ulah pae sia-sia salami masih aya kasempetan, kabur ka mana? Takehiko ngadek-dek, iya di tengah flyover, ukur aya 2 jalan pikeun kabur, 2 nana geus dihadang ku jelema mawa senjata, Takehiko langsung tungkul, Hiroshi, kari kuring, anjeun jeung supir anu nyesa, sigana urang tiluan bakal pae babarengan dina mobil ieu, nyambung.